Sapeda naun anu matak barengep kana beungeut jeung harejo kana awak men. Sapeda nu matak barengep kana beungeut jeung kana awaknya. Nah, aing sepeda naon atuh? Asal lieur dewa eta tur cingan teh ya. Ci kira-kira na sapeda naon ceuk si laing men. Sapeda nu tikus rukana taneuh wa. Lain men. Ari geus sapeda naon atuh? Sapeda dahar di warung. Ngan jaman teh daek mayar. Jadi kepugan kuna boga warung. Cik ari ceuk maneh tukang baso naon men nupang sakti-saktina. Tukang baso naon nupang sakti-saktina nya. Kaya wae si wa mah. Tukang baso tahu wa lain men. Tukang baso omay lain men. Ari geus tukang baso naon wa? Tukang baso Malang men. Nah, apa tukang baso Malang? Eta we ku dewek keur di imah ditelepon men. Mas keur di mana teh? Lagi di sini cenah Pak. Bisa ka dieu ayeuna? Bisa cenah si Mas teh. Nada tuluy ati harita men. Geus aya di buruan. Teuing jam sabaraha ti Malang nah. Dina perang Baratayuda Arjuna ngalawan Karna men dulur patetereanana. Cik ari ceuk si laing Bima ngalawan saha? Nya sarua we meunang wa ngalawan Kurawa. Sabab kapanan Bima ge dulurna keneh atuh. Ari geus ngalawan saha? Lain men. Jauh pisan eta jawaban teh. Paling ngalawan Dorna meunang wa. Lain men. Ari geus ngalawan saha tuh Bima teh wa? Ngalawan tukang jajamu men. Nah, halos ka tukang jajamu ieu teh. Sabab kukuna lebari jarwalan kapanan ku maranehna men. Kunaon sababna lauk anu dina jero cai sok tara katanya sare men. Cik. Ceuk si laing kunaon tah? Nyari sababna mah kapanan manehna dina jero cai. Ai urang mah aya di darat wah. Jadi teu nyaho atuh rek mah kumaha es teh lauk. Lain men. Jeung ngadai pasina ge sare atuh. Piraku aya lauk teh es. Rek kumaha meunang wa? Lain men. Ari geus kunaon atuh? Lauk beteh es. Sababna mah kasur dipake es ku manehna. Basuh wae ku cai men. Jika tenyona cai namun keur heuai sok keur kumaha men. Gimana tuh cai heuai segala rupa. Mun arek oge sato atau jelema sok heuai mah. Ari cai mah piraku atuh nya aya men maneh teh. Ari geus keur kumaha? Lamun katenyona cai sok heuai teh keur ditaheur men. Nah, keur ditaheur. Teh nya we kumaneh. Cai lamun keur ditaheur kapanan nguap. Lauk naun anu panonna hese dihitung men. Sabab saking kuloba-lobana. Lauk naun anu panonna loba hese dihitungnya. Kabeh ge panon lauk mah dua siki atuh wa. Teu kenca jeung digigir. Da teu loba maka jeung hese dihitung sagala. Heueuh men ku kituna mah. Ngan ieu mah loba panonna jadi hese dihitung. Narik kitu lauk naun wa anu panonna loba hese dihitung teh? Lauk teri saember men. Cik ari ceuk si laing kunaon sababna beuki dieu teh matahari asa beuki panas wae karasana men. Nya pantes we wa. Daena mah atuh leuweung dibukba kapanan dijadieun imah. Mobil lepas suliwer di mana-mana. Jalma beuki nambahan. Matak pantes rek panas oge. Lain men. Ari geus kunaon wa? Matahari beuki dieu teh beuki panas wae. Sababna mah matahari muka cabang di mana-mana men. Aya di Surabaya, di Bandung, di Cimahi. Wah, sok tara maleg wae mah ya. Saumpamana wae sasatoan bisa sakola men.
kira-kira na satu naon sok pang telat-telat na datang ke sekolah cek mani nya sireum beneran wa sebab sireum mah tuh leutik numpang nage laun is untuk gitu omen sanajan sireum nya ge leutik maneh teh lompat mah tarik gitu-gitu oge ari geus satu naon tua sok telat datang na teh ditinggi omen nah beuti tinggi sabab make kaos kakina lila da sukuna loba teuing atuh. Cik ari cek si laing kira-kira na tukang naon omen anu pagawean sapopoe nanti teu ngasilkeun duit. Wah di mana tuh karena digawe mah pasti ngasilkeun duit aya naon teh. Omen ngan ieu mah aya nu teu ngasilkeun duit. Asa ukur meakeun udud jeung kopi. Tukang naon tuh nya aing masa ku lalir teh nya da eueuh nguran wa aya omin jika ringes tukang naon wa tukang moto omin nah hampir tukang moto wa me tonggong maneh teh alias tukang moyan jika dicek mani naon ari bahasa Indonesia na cak-cak omin. Wah gampang anu kitu mah tuh cecak bener omen da ayeuna cecak naon anu bisa nyukang lantarankeun jalma maot omen tah iya anu rada hese mah noh aing mah make jeung cecak naon bisa ngakibatkeun jalma maotnya cecak naon atuh cecak nu ngandung racun we meunang wa lain omen ari geus cecak naon wa cecak napas. Jika dicek si laing ayeuna satu naon pang panjang-panjang na omen malah panjang na teh 5 kalian kereta api omen wah satu naon tua maka jeung panjang na 5 kalian kereta api atuh lain dongeng mah aya omen matak ditanyakeun oge maneh teh satu naon atunya naga kitu lain omen ari geus satu naon wa anaconda nuker ngantri sembako men. Lain omen da baheula mah kurasaan neangan lele di sisi jalan raya teh babari pisan omen nah ari ku enom ni hese nya wah masa kemana wae ari ngomong teh biar aku lele di sisi jalan raya wah lele mah dina walungan namun itu dina kamalir sawah atau dina solokan atau maksud ke sisi jalan raya kumaha ieu teh wa da si laing mah teu apal omen baheula kumaha tuh ari maksud lele naon kitu nu aya di sisi jalan raya teh lelepon umum omen. Cik dari ayeuna cek si laing omen kumaha carana ngabedakeun madu asli jeung madu palsu omen wah nya sarua we beuneuran wa kangeran madu mah kabeh oge asli nyantu omen satepan aya oge nu palsu nah kumaha ngabedakeun teh wa aya 2 cara ieu ngabedakeun lamun anu palsu omen cara nu kahiji asupkeun madu anu geus meunang ngawadahan kana freezer lamun eta madu beku berarti palsu omen nu kadua kumaneh cician kana pisin lamun digemrong ku sirum berarti eta madu palsu tari madu asli nu kumaha wa madu asli mah nu antingan omen nah habat nu antingan ruaina cobaan kumaneh bawa salingkuhan maneh ka imah teh mungkun ka mamajikan lamun aya piring jeung gelas nu pupus berarti eta madu asli omen.